seubirek deui pangitnya aya teu keprok heula kamu ceha atuh alhamdulillah mana ceha teh itu mana neng nongkeun kasusahnya susu bari asa gila mah teh kasusah nyo susu bari ngasa manya teuing bari ngasa dicocok oh urang teh ngasa bedog budak nangkung oh ngerti asa kumaha bejandan kasusah rumah tangga awal teh sana ditambah kasusah ditambah bagaduran kau kaceha kumaha tuh kan kasusah ditambah rumah tangga teh payah tak gitu rumah ini akan dijual rumah tangga teh payah rumah payah rumah tangga teh payah rumah payah teh tangga rumah tangga teh payah rumah tangga teh payah bisa mah ku siapa ya aturan mangga diaturanan kanggo ceha alhamdulillah rumah tangga teh payah nah gitu rumah payah teh tangga dibalik ada salaki dengarkan kanan kursi modar tuh maka salaki dengarti mundi imah tumahi itu salaki dengarti pandi matematik upahan sorangan patah silih totokeun palingan hutang wae tong lagu eta kang cuma balik kang lagu eta mah kumaha deui cenah ce so Orang palingan rumah tanggana hancur wae atuh we ada sok aya paribasa teh di sini raning kang kumaha cenah srok biola kumaha cau lampeneng karoneng terus ngagosrok bujur mitoha cakep tapi kak boleh ger koneng mata kain kita diserahkeun ce sanuk heula ka Sohibul Makosid kanggo kadua panganten begitu nya mangga nya eta kan ku eta urang rek sanuk-sanukan akang jempe ulah ngaganggunya sabab urang teh jadi ari ngobrol teh jadi kudu malapah gedang ka dituna teh contona kieu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh banyak ka bapak hajat ibu hajat terus ka ibu besan bapak besan kan bapak panganten anu kusum kuring dipihormat gresok da geus apal euy coba gresok da geus badag ya badak naonan hijau sugane bapak hajat nyawer ka eueuh atuh ya iya atuh sabab beda milik beda ini tata gini daun iris di horeang euy daun iris 20.000 aing mah ye jenisna ya 20.000 mah tuh jenisna ya da sabaraha ce daun iris 20 ribuan sakumaha cik tetep dedeg moal burung di pisono sakitu 20 atuh nuhun sok sambutan lah sanuk-sanuk lah tong ilap ka Bapak Cahya nah tadu bieu teh Bapak Cahya aja Bapak Cahya eta teh rakana Bapak Rohmat oh rakana Rohmat bapaknya Bapak Rohmat teh ilap ka Bapak RT na nya pasti eta kitu tah sok mangga ger bilih hayang apal mah Bapak Rohmat teh eta teh Bapak Kadus teh oh nya Bapak Kadus jadi Bapak urang sararea nya kawitan mangga ta ibu kadus nate eta teh sadayana oge RW RT teh tararaat ka anjeunna teh nu matak urang teh Bapak sararea kudu didukung program-programna ya pasti atuh mohon urang kawitan kan mangga tah jalan anu butut teh
ngocobrol teh mana apa teh aing kira ngomongna calang apa tuh Eta sora naon eta? lamun aing ke aya domba ngencar itu geus sakit kumaha teh aing calang apa tuh euy Bismillah ngiring binga kayak keluarga besar Saibul Bait Saibul Puka oge dua incat dua panganten kalihna nyaeta bapak-bapak ibu sadayana oge bapak ade bapak ajat ajat sudah ajat langsung umpan ke depan sana sana sugeno tembak langsung ke kawan Ari Suganda reporter Persib gitu euy. jadi 3-1 kemarin naon teh jeung piring sagala deui Offset beureut. Oke bakang urang ragaji kang Naon ngaranjeun naon? kumaha dua nggak jadi hiji jadi pidatona kuduaan Pidatona duaan. ayeuna mah cek Pak Ustad kita pan make budaya make seni Jadi segala rupa hal oge urang teh kudu make seni gitu nya. Nah. Jadi seni teh lamun hirup teu make seni mah tidak akan menjadi indah. Hidup ya iyalah hidup tanpa hidup tanpa ilmu tidak akan terarah. ya iyalah Hidup tidak pakai ibadah maka tidak akan barokah. ya iyalah Jadi seni teh penting. ya iyalah Ngan ulah resep teuing. ya iyalah Sebab teu ada harmadu ge loba-loba teuing mah jadi mabok. sokang lah Oh, nah aya sok aya geuningan zaman baheula baheula ayeuna ge kudu dipitutulkeun ku para nonoman balaman generasi penerus dina beluk geuning sok aya oh, kan bener. Beluk mah jadi aya anu nimbang, aya anu ngilo, aya we nu ngajual. aya nu Nu ngajuk aya, nganyuk aya nu mayar aya nu kasamayar aya, nu kasbon aya. Jadi dina beluk mah aya anu ngahariring tanya aya anu nimbang nu ngobrol terus dihariringkeun. nah eta Sa model kitu we geuningan Sok. model abdi paminyarios tah kueuh ceuk dihariringkeun dihaleuangkeun. itu Model ayeuna geura urang nyobaan geuranya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ku ece alang kan teh Tah jadi ku ece dihariringkeun oh benar tak eta dah jadi kena aya seni so Kudu itu kumaha kan Jadi kita geura sok contoh deh. Pala wargi sadayana tah gitu. siapa Kudin aing jadi Pak Haji. si Udin yang dicetot ku aing kemarin sudah aing jadi reuah sora aing jadi kieu sok deui kang itu kang Yo. son ya Tukang sound belum ngebodor euy, ngalangan gede we. Tuh, pala wargi sadayana kasih lain palawargi sadaya Allah, tepuk tangan heula barudak, tepuk tangan heula. Alhamdulillah. ya so Anu hadir dina ieu kasempatan anu hadir dina kesempatan oge Bapak Kadus anu parantos tadi nyawer ka Bapak Ustad. oke ka Bapak Kadus anu parantos nyawer ka Bapak Ustad Kantun nyawer ka Ece. tuluy era Moal sok we, udah depan bebas nih ngomong mah. kantun nyawer ka Ece ini acan Bisi acan, bisi disebut duda. Sok baca lah. bisa disebut Dapa majikanana eueuh ka dieu. Dapa majikanana oh bisi majarkeun Bisi wajarkeun duda. Dapa majikanana lakon dia Tong bari aral atuh. ada can kadi aing anak Oge teu hilap kanggo kadua panganten. oke tiap kedua Allah bener Oge teu hilap haturan kanggo ka Bapak Cahya.
Oke Taira baturan ka bapak cahya ka bapak panhur oge bapak Usep BPD oge aya ibu Nenden ibu Aas terus nate ibu Neng ibu Elis ibu Tarmini ibu Suminar bapak Oti bapak Adang bapak Aso bapak aku manghalang kenana panjang-panjang apa terakhir gitu sumangga canak fotokopi KTP ka dia ubu magi perbagian BLT urang teu kabagian ieu Kang BLT teu kebagian sarua kirang urang teh yatim yatim gitu nah kumaha yatim teh coba kami toha 2 ye iya lain ceu ieu mah urang ngelalakon we kumaha Kang ari ece teh pananya ieu teh lalaki eta awewe urang ge tadi era Kang kumaha tak aja lain ceu ieu tang yang nanya ieu tangkal cau atawa tangkal ranu atawa tangkal kawung nah tangkal cau lain dewe krik diukotkeun hese nu si kalau teh ya nana susah kumaha lalakon atuh ceu dari tadi oke abi teh sareng nama Pak Pameget Pak Bunya mohon ngeraksukan istri ya mah iya meraksukan usaha ngan era tadi tekang orang tem datang ka dieu make ka dieu ya nyamperkeun eta teh ceha we lalaki cenah lalaki atuh bu cing teh nah cenah eta ece cenah ka dieu teh mending ngerakeun melongna teh ka hanapeun ka luhuran kan cenah ece ka dieu teh mending dihandap eta mamawa nu ngajeuneuh cenah naon eta cenah eta jeung mamawa anak marmot pajar gede anak marmot padahal naon eta teh cek abi teh ibu abi mah ieu mah sanes anak marmot teh si Asuro naon ari Asuro teh singkatan naon cuma dari SD sekolah dasar ari Asuro singkatan model SMP sekolah menengah pertama ari Asuro astagfirullah singkatan model kadus kepala dusun ari Asuro ieu mah astagfirullahaladzim singkatan apa singkatan tapi ieu mah Asuro 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 teh singkatan teh sok diasurkeun ka jero suluh nyambung panawe barudan suluh nya ceu alhamdulillah kitu nya tapi lalaki UCT lalaki bisi we disebut awewe insyaallah ceu ayo urang mah kamari oge euy eta Kang abi teh nabi teh Arjasari balik teh wayah kieu yo mobilnya mogok leumpang eta mah dina hanapeun pohon awi aya lalaki tiluan megat ka urang ai ngamdan kumaha akan diperkosa ku tiluan kumaha aya Allah eta lalakon kumaha urang teh amek kumaha amakna kumaha cing mun ku 10 ngame seubeuh cing teh kagok ku tiluan cing teh ingat aduh ampun ya Allah ayatnya aduh ya Allah alhamdulillah baca damang aya cucu sana cucu abdi teh ceu iner iner bayungan iner gitu atuh panganten anyar ceu abdi teh manya nu kieu geus kawin kitu geus nu kieu payu piraku ayeuna aduh aja abdi mah tempo ieu dina naon itu dina damis itu nu kitu naon disebut teh angket balas dinu kieu teh dina pipi nah dinu pipi teh balas naon balas nyium balas bogo ieu mah lain balas bogo balas naon balas dendam aing mah balas dendam kusaha balas dendam ece baheula ece mah ngalalakonkeun diperkosa ku tiluan nepikeun ka di mana eta teh eta di kebun awi di Arjasari kan ece ibi urang nyebutna kumaha aing atuh ece piraku aing ibi naon deui eta teh pemain kan hayang jetot eta ieu ya hancip di panggung lain jeung abdi oge ngalaman diperkosa kitu teh ngalaman aja aduh ibi karunya teuing diperkosa ieu genah kumaha
disebutkan genada waringan Aduh Gusti. eta mah baheula aja Heeh. nuju nepikeun ka bobo di bumi Allahu Akbar. eta mah kurumoy teh bangsat aja limaan Limaan aduh Limaan. mati kumaha tah. tari aja teh da teu boga naon-naon ngan boga TV we jeung perhiasan tina lajada Aduh bi eta teh ka kitu. eta mah ditoong ku ece nya bangsat maling TV ece teh cicing we kene da teu bisa walakanya da ece dicekelan kitu teh Aduh dicegelan. ditoong deui ku ece Heeh. bangsat maling itu nate maling emas cicing we ece teh cicing Udah dicegelan. heeh nah da eta mah gawang teh ece diperkosa ya Allah Oh, gerawa kana parukuyan aja. lain cik da kumaha ece kitu mang cepot lain eta ece cicing keneh diperkosa teu goyang salit Mending Betul. dikidukeun. Ini sih gak dilanjut jeung cek nur lain ece Kumaha Kang? urang ngalagu ieu mah Siap, ngalagu siap, khusus kanggo ka panganten sugana ka penting hasilka labuahna Sugana panganten can ka dieu nya. acan urang ngalagu lagu penting anu nepikeun ka penting 1 triliun dan lagu naon jang Eta Panganten panganten anyar teh. panganten anyar Kang. geuning nu kitu geuning si sok put penting nu kahiji gar si sok kumaha sih Oh, tinggi deh. Tinggi Kang. Penting nu kahiji panganten suraseri tual toel kana pipi sika nu hayang surabi Surabina eueuh Kang. Tuh. Panganten can ka dieu. acan penting nu kadua Kadua tuh Kang. penting nu kadua susur sasarumpuran dari ngala acalana rek diganti ku piyama Tata ka dieu Kang. aya Aya. wala wala ya Allah aduh napi rebunuh Keluarga ka dieu. wala mana sade aduh atuh ruhur ridho geulis ridho ridho mata badeuy atuh Panganten teh Kang gaduh raka, gaduh rayi teh, gaduh raka. itu gaduh ge uwa jeung bibi jeung Oh, aki kira aku uwana eueuh kakanya aha. Gaduh penting katilu Kang. iya ya penting nu katilu papenang jeung nu munu dicabang teh menihipu Si horeng teh, si goreng teh kue bolu kue bolu. aya wah aya Nah itu juga nu dan ayah coba kana saku. Kagaro. Oh, kagaro. Acan ka dieu. So, penting muka opat susur sasa rumpur apa sapa menggeus beres hajat tinggal baruka berkat lain aya bapak lebe Be mana jika karek-karek mata ka dieu. kudu ditambahan deui atuh penting muka lima panganten sarugama sebab kabeh geus laksana wah ieu akidah tinggal baroka budak tuhnya Atur aya atur ayeuna penting anu ka 17 anu kaliwat jauh ke. buka genep atuh Genep. penting nu kagenep nek ayu mimiti amel aece teu wareg-wareg nyonya buah alpukat Ya. Acan. aduh aing kudu tambah deui atuh Tulu ya tipe ka 120 mah. aduh penting muka 7 pangantena udah aduh socana siga nuduh sapua buang itos disentuh Acan aya. aing Acan kan. kurang lewat ya tuh penting
gelas pakadus ge mendirewas lewas kumaha sabab anakna geuning bias alah sapuapuk di tos dicas memangnya HP Emangnya kamu ada tak gitu jadi orang doakeun ce ya nah leres kan mugi ieu dua panganten teh sing ngajantunkeun naon kitu rumah tangga sakinah mawadah warahmah ya sabab rumah tangga mah beleres cenah beda jeung keur bobogohan nya ai keur bobogohan mah keur mejana silipika sibeudeud nyebat oge ayang oh emang aku anak ya bebek waduh ya bebek dari je pan gitunya nyebut sayang ge lamun buukna sapuukna sakieu dah sayang ya lamun buukna rada panjang ti dieu katongo sayang lepay teh nah lamun buukna galing yang ngapal aku mah kali sayang gitu wah gitu bergelombang cek ya aya nu mulut lagu tadi teh yang daun iris nah nya daun iris sana lagu nata daun iris kasar so da ayeuna mah bebas pilih bade di ibingan di payun mangga nya pilih badai ngibing sok ka payun mencuk nah gitu urang jaipongan heula jok salendro so bajidorkeun we pamunut anu tutup duduh sok ku gamelan tetep ya moal burung dipisah moal buru dipisono hatiku moal benang dipobodo moal benang dipobodo daun iris saksina ngimpo keclo apa ini malah diuji aduh pandutan dan pasan di baret yang gak kenyang daun iris